boro aing rek boga bati tuker jeung doma jalu hiji motor satu ieu modar. Kunaon, Bah? Meuli doma jang ditukeran ku motor boro atuh kuring ka efek motor modar geuning teh. Geus kieu sok. Ngomen, Bah. Ka bengkel Di tah. mana ngomeanana? Bengkel di hareup tuh, Bah. Moal mah aja ngomean di dieu jang. Moal, Bah, aman, Bah, aman. Aman Aman di dia dieu mah. teh bisi. Teriak motor diomean sado kali jadi di doma dua tadi kan. Moal, aman dia. Hargana moal. Moal aman ya, kasupkeun. Bae pengomean teh tah. Aing banyak rek boga bati tinggal doma jadi motor. Pokoknya mah jang minta alus di we ieu motor. Siap, Kalau Bah. ada rugi tina doma, duit teu balik deui. Astagfirullahaladzim benernya jalanan itu yang diwari hasilnya. Kahayang deh tuh kahayang, yang eta teh nu kableg motor teh ngomong motor modar gitu. Nu abah mah doma lagi taruk lagi reng-reng 24 kayak itu nu bakal jadi duit gede sadengkeun ieu motor kojor. Pokona pangmodifkeun ieu motor jang. Kahayang abah kumaha ieu teh? Di Ai kumaha? kahayang kuring mah pentingna mah hirup we heula pimana leuwih alus mah ti dieu. Siap, aman. Pangmodifkeun mun bisa mah tuku aing moal nitah maneh. Heeh. Pangmodifkeun pokona mah. Yah, da duit mah aing ge boga. Moal kurang duit mah sampai pangmodifkeun nya. Siap, siap. Assalamualaikum, Jang. Salam. Beres motor teh. Beres, Pak. Kuringnya rokok teh lain leumpahan goblok da. Mobilkeun jeung motor modar. Tapi eta mah halus. Halus, Pak. Sabaraha ieu nu digantina? Kalau itu Pak diganti bodi. Sang, kenal bos, ban digantian, Pak. Biasanya jeung mesinnya saya di tahun. Teu lain abah mah ulah kieu jadi posisina teh sileng ulah rugi meureun abah mah ting ngorean ulah ting era. Jadi 1 juta we. Mun, Tapi geus hirup ya teh. hirup Pak, sok coba. Ieu ngahirupan teh nya. Mun, 1 juta we Jang. goblok laki-laki dan berat teh ku aing di guru-guru. Ngomen mah yang ing pecengan ngomong nama handphone kan ing kumaha ieu nya nagangan duitna jang ka bos